Para wargi, ieu video urang judulan Sandiakaraning Palem Bumi Ageng. Simkuring ada mah Padepokan Seni Bumi Ageng teh tahun salapan. Di Padepokan teh aya 3 panggung, aya panggung terbuka itu paling itu tuh. Latar tukangna ke gunung lah gitu, ya tiasa 300 orang nu nongtonna. Pami panggung tertutup mah itu tuh di lebet ruangan. Eta mah rada sakedik kirang langkung 150 lah, 150 orang. Tah ieu panggung arena ya. Panggung arena paling dia teh. Janten ieu catur raksasa. Tadi dia barudak geuning karesmen, rupi-rupi kamonesan nu sanesna. Tahun 2004 simkuring teh ngabantun palem di Parongpong, saya ngabantun meser. Tuh aya opat hiji, 2, 3, 4 tangkal. Aralit kapungkurna mah. Mau di Ceboran, tuntun moronton gitu kan. Tadi dia palem beureum kapungkur mah. Mung paeh ya. Pas nu aya di Pelakan Montera gitu kan. Ieu teh tatangkalan nu ngahaja di pelak sakeliling Bumi Ageng teh. Kanggo nambihan keaslian gitu kan. Habutan simkuring ya. Bari ngarokok. Margi salah saji kalungguhan ngarokok teh kedah rutin kanggo ngahaneutan paru-paru. Pami urang teu dihaneutan paru-paru, tiasa paru-paru basah. Mung riweuhna anu sok ngarokok mah sanaon engke moal ditalik ku malaikat munkar nakir, moal tiasa ngimaman. Moal tiasa ngimaman teh margi sasah ngarokok mah. Atau sujudnya pasti karena sajadah. Nu ngarokok mah moal ditalik ku malaikat munkar nakir maki hirup keneh. Mutus maot mah di anggar ditalek. Tapi pemituh asbak tadi dia we tah malu ngarokok mah tuh. Di dieu lah gitu nya. Ieu para warga simkuring teh hoyong adukeun katugeunna. Wirihing ieu opat tangkal palem anu tebih-tebih dibantun di Parongpong, bari disirik-sirikeun ku masyarakat. Kunaon cenah? Pak Topik bet meser tebih-tebih. Ieu tangkal nu kita ngabadeg di Walungan teh. Di Walungan sabdaran Pager Ageng seueur. Teu kada cenah hoyong sabaraha puluh. Mali di Jakarta kapungkur waktu saya proyek hiji jalan gitu kan. Tadi di sisina ditakan Paka Palem ti Pager Ageng. Sabaraha teu sebenarnya ditarang harita gitu kan. Tuh paraeh. Aya 3 teh teh kasamper gelap, kasamper petir. Janten katingal ku para wargi itu aya gedung anu katingali hateupna suhunanana ieu teh gedung aula pusat budaya Pager Ageng ieu teh. 2 lantai, legana 700 meter, itu teh acan dipasang ieu penangkal petir. Janten 2 minggu kapangkur aya gelap agung pisan, nyamer kana sirap, mantul karena ieu tah. Langsung tutung tangkalna, daunna gitu kan. Nyamer di ka adaptor, berebet, TV, komputer, water heater, asa bukan barang-barang elektronik. Saeb. Simkuring kan bade ngagugat ya, terus lapor ka Kapolsek Pager Ageng. Bade ngagugat Gundala ya. Putra petir Gundala teh. Kada tanggal walar tah Gundala teh. Normal gini pagawean bapana bet nu tanggung jawab anakna. Apan aya dongeng. Janten di rumah makan aya hiji plang gitu kan. Hari ini makan gratis, yang bayar cucu gitu. Janten
mayarna haratis, nu mayar mah ke incu. Nah ya saurang bapak-bapak itu kumaha cenah itu maksa poster teh mohon. Bapak mangga tuang, engke nu mayarna incu bapak. Tapi sembari mah teh can gaduh incu, diantosan. Bari 10 tahun, 20 tahun diantosan. Pokoknya incu bapak nu mayarna celobok da. Tuang, wah selalu tuang ku si bapak teh. Haturun ke heula atuh katur nuhun. Bapak kedah mayar 2 juta. Nah, kapungkur aki bapak. Sang pengurus RT di dieu buka bersama. Mayarna bapak, tak gitulah. Jadi dia orang udah gundalan aja. Makanya pemimpin ningali kasedih mah ieu di tahun 2004 dipelak akhirnya kedah ngarang-ngarangan. Kedah dituar, tapi mungkin bakal dipelakan ku rambutan, ku jambu, ku dukuh, kanggo nambihan karesep upami pun incu ka dieu tiasa ngalah bumbuahan. Hatur nuhun para wargi, bujang enjing.